Dedeh anjing lir kapal di tengah laut nyalambetkeun diri nu ampir titeuleut kabuntang banting ku ombak. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tuh payun orang ngawilun tinggal kamu kap para bosku youtuber subscriber salam dunia. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Pokoknya tahu cier, salam keluarga besar, pengen leor komentarnya. Pilih ayah nu baju bikin sama nggak kamu ke para seniman seniwati atau napi para subscriber salam dunia. Ngaturkeun salam sampurasun ka wargi sadayana khususna seniman seni wati di mana wae ayana ti Sabang dugikeun ka Maroke. Dulur-dulur anu di lembur baraya oge anu di kota. Alhamdulillah panginten nyanggakeun silaturahmi ka seniman seniwati oge khususna hoyong nama panjang lebar tapi kok jadi wakilan kapun rakatun anak di dewai saking tes biasanya ya di atas nometa tos nangis nyata Saking penjiwaannya. saking penjiwaan itu konsen banget. Neneng biasa diulingakeun itu sareng aasan namanya. Abdi karasan orang kali neng leor anak angkat tapi tapi bisa gede kieu nya Albumnya bongsor. Abdi nami Abdi Jaka Kang Jaka. Kang Jaka. Alhamdulillah janten anak angkat neng leor luar biasa alhamdulillah. Seorang pisan ieu teh tadi urang kali neng leor seueur. Ya alhamdulillah panginten tadi ngabahas perkawis judul lagu Kapal KDT. Luar biasa mangrupikeun hiji lagu anu ngagaduhan sejarah luar biasa ngandung siloka kahirupan. Janten hirup teh geuningan ibaratna urang teh nyorang sagara. Orang lautan anu mana urang teh dina lautan teh kitu pasti aya ombak aya angin. Jadi nama orang kumaha orang lamun misalnya teu bisa nyorang di lautan teh kitu nya kaombang ambing ku ombak, kaombang ambing ku angin. Dina kahirupan teh kan loba permasalahan. Permasalahan hirup boh dina ceuk pariposna keluarga, urusan sanajeng tatangga, urusan ajeng kahirupan pribadi. Boh hubungan suami istri, boh hubungan antara kolot jeung budak, permasalahan ekonomi. Permasalahan sarupina ibarat orang hirup teh diombang-ambing seu permasalahan dina ekonomi maseur sametanana teh mulagih teh itu ieu teh pas ya itu ieu teh da panginten urang teh dina keur ungklang angkleungna dia lautan ka ombang-ambing ka bentang banting tangtosna urang teh perlu hiji berenanya aya datang kapal. Eta kapal teh disebut kapal kadedeh urang berenang dijahit kitu teh. Orang ke kayak permasalahan orang ke disasa aku tunggara permasalahan hidup anu sakitu sulitna panginten trojol aya kapal anu mana ngat aya kapal teh merenangnya orang teh asup kana eta kapal dibawa orang teh kapal teh kana hiji darmaga kabagian janten eta kapal kadeu teh ngadung siloka luar biasa capos sama sakabeh alam dunya pernah ngalaman kitu sehingga penjiwaan anak benten ieu neng leor induk abdi sadayana dina nyanyikeun ngalagukeun eta du kapal kadeu tangkos merebay cimata jeung sawaya anu ngadangukeun eta lagu teh emut karena permasalahan diri masing-masing gitu benten sehingga pribadas oge dina ngadangukeunana nyanyikeun kadukeun kekiat merebay cimata memang orang emut karena istilah nama permasalahan diri. Ya, ke permasalahan kadang benda hirup tehnya keselamana orang bisa lempang lurus aya kesoledatna aya kejalikeusna aya labuhna
perlabuh itu kan perlu orang teh aya nu ngajahit apa yang ten kapal kadieu teh bisa merenan hiji jalmi hiji sepuh anu ngajahit urang karasan keur abdi sadayana anak-anak di teh indung neng lewat teh kapal kadieu abdi sadayana di mana abdi nuju angkeleng-angkelengan kaumbang-ambing ku permasalahan kabuntang banting ku kesulitan hidup dijewang dijahit dihiap ku indung dahiningan hiro siloka hirup mah aya indung nu ngandung bapak nu ngayuga indung anu teu ngandung bapak nu teu ngayuga da indung mah tunggu rahayu bapak tangka derajat alhamdulillah painten sok sanajan indung ieu teh teu ngandung lain indung abdi anu ngandung tapi luar biasa kanya kadeuhna ngangkeuleung keur abdi sadayana sehingga pengen pabarengan sasarengan orang ngalalempang diri gitu nya orang sasarengan munajat ka Gusti Allah babarengan yuk anu eukeur ceuk pariposna jaheut manah nu keur tunggara nu keur disasa aku tunggara boh ku permasalahan hidup antara suami istri boh permasalahan hidup ekonomi sarupina babarengan di dieu saheuyeuh leungeun silih cepeng sauyunan babarengan orang ngalengkah yuk orang angklengan ieu sagala nu sakitu luar biasa luasna anu sagala nu sakitu seueur ombakna anginna di sarupina teh urang babarengan hoyek-hoyek leungeun urang ngangkleung yuk urang nyorang ieu sagara teh dina kapal kadeudeung nu harapan abdi sadayana sareng indung di dieu hoyong nepi kana darmaga kabagjaan dunya rawa akhirat. Oke, punten anu sararasna kapal kadeudeung Pibados, kapal kadeudeung Neng Leor. Anak-anak Neng Leor sadayana. Anu sasaura 25 anak-anak angkatna luar biasa sebegitu mulia hatina. Oge aya seseorang yang bisa pengkeren hatur nuhun ka kasepuhan oge untuk biasa di sebatkeun namina hatur nuhun. Sepuhan kapal kadeudeung oge pun anak jabrik dadang kapal kadeudeung Neng Leor sadayana. Tangtos abi ngupingna oge memang panjang tapi dirangkum lah janten satu buah judul lagu kapal kadeudeung dilebetna kahirupan manusia sadayana di dunia anu tadi teh menuju darmaga kabagjaan. Singkulnya sampai merinding nguping lagi. Ya kan dina kapal kadeudeung memang luar biasa sejarahna makana rugikeun ka teu nahan cai mata cai saja karena saking terombang-ambing pantas terombang-ambing kehidupan kehidupan merasa aya seseorang anu nyalametkeun dina waktu dina ngangklung satu kapal ada ombak anu sakitu gedena pas begitu silokana gitu nya kapal 7 ralit gitu nya aya satu kapal datang satu orang oge yang datang anu bisa nyalametkeun sehingga bisa nyebrang ka eta daratan deui gitu nya sampai jeung ka pesisir deui anu berharapna mah pangintennya urang sagala rutina oge hoyong nyurang kana darmaga kabagjaan mohon kitu pun jabri pun anak oge atuh nuhun nya sami ieu salira kapal kadeudeung ibu oge yaka kapal kadeudeung ilung anak-anak sadayana nu aya di dieu para ustad-ustad sadayana kapal kadeudeung inu mugi-mugi tambah soleh sehat panjang umur sadayana seniman seniwati oge sadayana cing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala cing langkung majeng ieu urang tanyarkeun seni Sunda budaya urang sadayana urang Sunda tamtosna hubungan Neng Leor aya si kenal teh kena paribasina peneng ulah jati kasih lu tujuan sih. Berarti ku orang-orang di mana itu kan nya memang orang kudu mengikuti aturan zaman disebat kolaborasi teh. Tradisi biasa di kolaborasi teh sekarang mengikuti anu sajena. Kapal kadeudeung kembali deui. Kapal kadeudeung ieu hasil karya cipta saha teh? Alhamdulillah kapal kadeudeung hasil karya Pibados Neng Leor. Oke dibantos aransemen musik Kang Onde Kasepuhan. Kang Onde, salam bantos. Kasepuhan atuh nuhun. Sing sehat Kang Onde. Amin, Kang Yusa atuh. Teh, abdi aya pertarosan. Yang namanya atanapi namina teh Neng Leor mulai terjun dina dunia entertain.
di tahun sabaraha di Yusua sabaraha lebetna ka seni itu nya kapungkur lebet kena seni ngawitan karena tari jaipong. Oh kapungkur teh tari jaipong heula. Jaipong karasan Rama Dalang almarhum Bapak Dalang Cahya ti Yusua 12 tahun terus lebet kena seni budaya tari jaipong tapi wayang boleh sedik oge giring latihan oge kena ngawis kita nyinden pangikeun seiring dengan waktu ya alhamdulillah 3 bersaudara rezeki ti Allah nyata pangeun giring rekaman akan napi mohon sareng Kang Oon bae kasepuh itu album pertama dan kedua berarti teneng ti Yusua 12 tahun mulai terjun ngaraosan nyaeta dina entertain nya kawit nama teh nari heula nari jaipong seiring berjalannya waktu masuklah dapur rekaman tahun sabaraha teh pamit telepat tos panginten di teh sekitar 8 tahun 7 tahun jalan sekitar 2011an 2011an ya mulai masuk dapur rekaman single atau napi album kamu Gun? Album naon judulnya? Ngawitan ingon tapi gaduh ingon anu osok luar leor album pertama pisan eta luar leor mah kan aya belut aya deui orang orang ge gitu album anu pertama itu kasih Tuhan alhamdulillah ge aya bantosan tipun rai Kang Acung GS mohon aya pun rai Neng Wiwin R Neng Jule saudara usi LPU Production Kang Sony aya sapukeunna seueur pisan salam baktos bantosan saudara Pira Perjuangan itu urang nangtung deui urang semangat eta sambil ngantos corona tah numutkeun kana corona ku ayana COVID-19 ieu ya berarti lockdown menurutnya menuju lockdown memang kita harus mengikuti aturan pemerintahan tapi dalam artian lockdown ieu nah ieu anu patut dipasieun apresiasi yang namanya Teneng Leor meskipun kita lockdown tapi tetap berkarya salah sajina neme pisan neme teh ngadamel video klip anu judulna teh kapal kadeudeung anu sanaos di rumah aja nah itu di bundina itu sanaos di rumah aja yang penuh penjiwaan yang sangat luar biasa menurut saya alasan abdi ngiringan tuang-tuang tadi teh tapi ngiring merinding oke tapi kata Om luar biasa aduh tadi teh abdi teh tacan non teh tacan nyebatkeun heula tanapi naon ieu bisa teh lamun ti payun panggilna sing bunting harus bingah pisan bingah kagiri-giri bingah amal mata suka tadi pasien kesehatan jajak waringkas ngajleung ti palihan Banjaran abdi ti palihan Bandung Banjaran apa di mana abdi di Ciunjat Banjaran caket kameramen anu tadi ke ngomong teh kabeh teh Kang Wahyu kameramen salam baktos saurna tos kangen pisannya pisan aduh ngawitan geus Teneng kapungkur sareng Kang Onbe tadi caket Kang Wahyu alhamdulillah ku kiduna di pasien kesehatan abdi tiasa silaturahmi saur sepuh kan aya kana paribasa pami urang silaturahmi takut tadi gua abdi disuguhan nonton waduh kopi na mengetos teh kaetang panjang rezeki eta rezeki alhamdulillah pangitanya sim goreng teh sareng keluarga besarna Teneng Leor tadi mah seueur pisan di teh aya 20 heula 24 urang kali sadayana 25 pangetan aya 25 urang kali sadayana urang kali angkat sadayana aya nu sapalihna pangetan urang kali anu oh nama tadi teh kalebetkeun di teh kalebetkeun sadayana 25 bingung saya dina bade atuh meuni kumaha iya si Jabri lamun teh ditanya ieu bahaya iya jadi tanda tanya kamu kapan bos YouTuber posran akang salemina Kang Dadang Kang Dadang plus Jabri Kang Dadang plus Jabri Kang Dadang anu Jabri ari Jabri teh singkatannya ais versi abdi mah Jabri singkatan Jabri jarang cukur apa versi Kang Dadang naon tah singkatanna jadi potong-potong berenya tadi potong Bayang di Jabri geun aduh Kang Dadang urang kali kenenya
masih dina seniman pelaku seni keneh atau nanti panginten ieu mah anu luar biasa sareng sadayana murang kali anu salami ieu oge dukungan moral support rutin. alhamdulillah kadukung sadayana nya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya masihan semangat. Ayo semangat Ino. Terus berkarya, Semangat, terus terus berkarya. Terus semangat gitu. ku kituna teh ini di tahun 2020 satos boboran siam ieu ya. Alhamdulillah nanti kan orang teh sararehat ya. Nah, abi bade narupkeun ka teh di tahun 2020 satos boboran ieu aya program naon anu bagi diluncurkeun ka para seniman atau napi para subscriber salam dunia para penonton yang maksudnya nya program naon ieu? Anu tantasna panginten anu utami album yang leor anu kesekian pangintennya. Alhamdulillah oge panginten baris engal-engal oge tayang. Iya, nonton. Sama atuh panginten di konten tayangan ke di konten TV. Nah, di subscribe oge nya. Oke di Sony Pro. Di YouTube bukannya channel pokoknya tadi paling dia eta paling hangat ayanya. Kelingnya di hangatnya channel YouTube Kang Sony Pro sareng channel YouTube Kang Konten TV. Oke, panginten menuju masih persiapan perencana udah belajar acting film. Ngalojong bisa, ngalojong bisa. Anu ti payun. Neng Leor Sang Ratu Ular. Ibu bapak Leor Sang Ratu Ular. Itu ana wae. Selalu ngadoakeun mah ngalojong. Nah, eta kan orang Sunda teh naon teh kada nemongkeun nya. Gitu. Berarti bari kaluncurkeun album di 2020. Judulna naon teh? Anu di dalam nama seueur pangintennya anu kang hoyeuna panginten Dayang Sumbi sareng kapal kadede. Dayang Sumbi sareng kapal kadede. Nah, seueur aya 10 lagu. 10 lagu, total 10 lagu. 1 lagu total. Mudah-mudahan lancar ngetengnya, mudah-mudahan lancar selalu pina. Anu paling utamina mah sehat walafiatnya. Tekiat ya para bos YouTuber sadayana. Teh bilis anu degikeun ka para seniman seniwati para nonoman anu neme muncul ayeuna alhamdulillah simkuring ngaraos reus pisan. Ku kituna panginten seniman-seniman nonoman anu bae munculan teh nyaeta dina tradisi nabi teh arisin gitu kan. Numutkeun teteh bila anu digikeun ka nonoman atau napi seniorna, tapi ulah ka diwalak ayeuna kumargi anu ngawalak ngalangkung tuh. Tuh teh tuh.